gemblong ka mana ya tadi mah dua mah hiji deui ada mikiran bae aing mah ieu gemblong adi mah aing ya meong eueuh beurit eueuh beritan kitu mah aing meureun nya brek jurig ieu aing mah ada ringgis brek mah di aing gentayangan meureun ieu nya jang geus balik-balik sapoe sampai peuting deui ieu teu balik. Ya kan. Itu mengkonyakan. Apa? Astagfirullahaladzim. Di sini kasih di dia. Kenalan ini ya kenalan. Ya Allah, nong anak laki siji nah. Ngadar gemblong teteh cenah. Entok nong. Piraku jadi itu gemblong teteh hiji. Entok Hari lagi. kan ngadar naon? Baik. Mau barang ber kana gemblong, tebekeun berit mah. Coba kade geus kade. Deu kade deu. Deu coba deu. Deu. Coba ieu ngadeu leungeunna ieu kunam kitu dikapurikeun baleungeunna. Ngadeu coba. Bari aku abu Coba ningali ya, teteh coba. Astagfirullah, ieu nong. Dia nong ada gemblong teteh. Nya. Nong ngadahan. Atuh kitu lah kunaon jujur ulah. Ngabohong. Karena teteh sorangan ngabohong nong mah. Nong tas iman gitu sebenarnya ya. Mu. Hah? Aing nong haus. Haus ya nong. Kayak teteh hendak. Gong. Yang hidup berani. Hese. Ngomong. Kumaha? Cecai nasi adem. Nong. Nong lupa ya bukan terak jomblong. Tunggu segera di nomor tabak lagi segera di. Terus. Alhamdulillah. Dah seh. Beneran nih mah haus meureunnya. Kuat bea. Ari nong tas di mana keur kamari? Ya teh ngilikan sapoe. Nong gitu terus di itu jauh. Di mana? Leceh. Ih, ulah kitu si nong. Ya dulur. Paru yang di majira lepe usah-sasa. Tete lengit ngabrak bae. Leungit ka mana buat teteh aya di dia leungit. Mau anu hade sih ulah gereng yang kitu ja teu ngarti. Jadi teteh mah pangbarsa teh kitu. Ngomongna jelas. Nggak toke itu. Dan kitu toke di dahar ieu. Lapar je toke. Hambut tunggu maraban tete eueuh teu ngaliwet. Ngaliwet kumaha? Age gesek pon erak di sampel delan. Terus teuing syukuri bae jelema mah. Ibu kemana ibu? Mbak emak. Ibu eueuh di sawah ke tandur. Tandur. Heeh. Nah itu keur kuli, nah salah teu saliti. Tandur bae aing. Atuh kumaha kana teu kitu mah urang moal barang dahar. Nyatu. Heeh lah teu nyatu. Ngadar teh situ, kerukan tanah tuh urut meong teh. Anu geus mamcan. Jaya ta gemblong sebeak hiji. Lapar, emang. Lapar. Gura mam lapar mah. Ya mam, salempat. Aya. Sor asem aya. Aing. Bosen ogah. Bosen segala dong, mah kudu syukuri besi ulah bosen-bosen. Pas belut. Ya dia. Buka di hiji-hijina ge aing jelema ku sosohoreun barang dahar aing ngeunah bae. Namun lain tadi aing hiji-hijina ku aing di kumaha boa ya dia. Heuy. Anggur cerik segala dia.
galak betaku nama betaku nih papa betaku main saat tanggil maka dia kaget kayak belah dua uluna bodoh ngalang itu maka itu malah balik mak sampai 3 bulan Ai boga adik ku delik-delik teuing karek gak mau sakit itu bagian dicerik geus mabur deui. Hei, Kenan dia? aing pun maya keur ieu. Adi aing tadi datang, Atuh ada yang sedatang mah. atuh pukuni geus mabur deui ka mana boa. Kunaon mah deui? Atuh kuaing diomongan angguran cerik ya mah. Dia dikalahkan bae boga adik ge. Atuh kuaing diomongan teh kitu lah. Ku masih urang sebagai teteh teh ja ieu. Heuh dia. Pikiran urang. Kumaha ngomonganna? Atuh biasa lah urang ngomongan adi teh ya urang. Jadi sampai cerik batur. Teu nyawa aing ge geus teu ngarti. Aing boga adi hiji ge ku delit-delit teuing. Terus kuari ka mana adina? Teu nyaho geus kaluar deui ka mana boa. Bedek mah kabur deui aing mah mikiran. Teu nyaho aing ge kudu kumaha ya kana adi aing. Assalamualaikum. Salam. Ih, teh hampura teh. Cali. Mun. Cali. Aduh. Iya, numpuk na yan nih. Mun yan. Kan ada teteh di dia. Nomor sekamar dipanggil di jalan. Mah dia teteh nayani. Oh, gitu. Pantesan ku kula kamari gini cepok na tah agak mirip teteh gitu lah. Kula kok mirip atuh kula ke Siani. Di teteh na ya. Mun kan teteh. Ah, di Siani na kemana? Si ada dapur teh aya tadi kaluar deui. Waduh. Kami diomongan eta urang kaluar deui. Zaman kumaha gitu. Itu biasa urang mah ieu teh khawatir kana adi. Ih, kula mah kuat kan Siani. Dan kok bisa cerita gitu? Aneh. Pukun adi teteh mah kambeu setama. Ceurang diomongan salah seeutik. Lanjut cerik bae jelebana. Oh, gitunya saya tanya. Pantesan eta ke kamar giku di gula ulin. Tapi nek cerik bae tah saya tah. Itu saya tanya si Ania. Ari ieu kenal gitu. Terus bae anu. Depan orang mah cesna teh ilah. Pantesan duaan bae, kamari panggil di jalan kerduaan. Iya, tapi mah kamar lagi duaan bae. Selalu berdua kami mah. Oh, nya gitunya. Kemarin teh kula sebenarnya mah gagah kumaha gitu ngada nempo teh duaan. Kumaha? Asam-asam tak kumaha ya. Jangan teh siga gaul gitu jebur lagi. Ih, sapirong gitar Spanyol na. Sakia garilisnya na. Dan gitar sepayang dan gitar tisuar. Tenyamun. Aduh teteh. Jeung ieu cas kental gitu. Eta kakak dusun amat suku deh. Biasa basi teh jauh pulang kersiani jeung siani biasa kieu. Atuh eta jeung siang milen deui, ieu papan jeung saha deuleuh. Biasa kun geus teh teteh mah. Biasa ka. Eta jumblong deuleuh teu ditawaran tenan di Atuh dahar. nungan ditawaran ku teteh kaburu lapar kula. Biakeun belah kula. Urang dihayang eta. Heeh, nu goreng Kumaha ada aja saku na. hiji. Atuh lain di mem tadi teh hayang mah. Kula di Kan kula pemikiran adik kula heula ieu. ari ngamamata kana kula. Jutu di dah deuleukeun bae kana kula. Atuh aing mah hiji menta naon kana boga imah. Mesti teh karang urang ge karang dijual ku kula. Jadi dahar ieu mah teh. Hayang. Oga amat aing, urut lepeh ge di kana aing. Ijo. Bide barokah ieu. Oga amat ya. Lantar jodoh di sorang. Naon mau bikin Barang sia. Ieu mah capen ya. Patularan bating. Resmi. Euy, Teteh. salam heula. Geus murah ge salah kencan. Kencan lain. Acuncan Iya, lah. pulang aja pen deh. Potong sawang ya. Nah, bagi dua. Oga amat. Hayang. Oh, gede yuk. Waya ke mau kawin-kawin. Oh, tadi di nyana gede lah kuman doang bangun. Mesti dibacakan kurang. Dibacakeun euy. Mesti dibacakan amalan yang saya di jero yuk. Kita pangna emang. Tanda kejar jodoh nah. Ting bating. Lain lagi bisa kawin-kawin yang kita kana urang. Oh, datang pulang macam niat baik. Baju iku mah yuk. Coba kami ke niat. Soalnya eta mah hari bae kumaha. Kemayang. Rasa mau lapar ya betul. Ini mah sebenarnya mau kulo nawaran basa-basi teh. Eta mah kadi yang meureun hayang goreng gemblong doang. Pura-pura nih kan siani ge. Anya ho. Atuh geus Ada nyaman. bener banget nah. Heeh, geus kabaca. Mumpura bete pulanya. Ada kurang sopan kieu ada kelam. Kan kurang dikatain dusun lo. Sebenarnya mah teu kelam sebenarnya mah yeuh pang
Soalnya. Begitu barang. Hati mata kadeuleun. Soalnya segitunya. Oh. Soalnya sebenarnya mau tenang. Walaupun udah kena orang. Soalnya udah Bapak anak, indung nak. Atau mereka budak-budaknya begitu jing dulu kan. Yang ngurungin tuh. Semua gitu barang. Error kayak. Iya mau dia bayar orang. Mesti asas sih jing siani mah. Kesel ikut balik baik. Aing mah puyeng ngadelekeun si eta mah coprak baik. Pun main biasa pernah makuyang. Teteh. Rusep aing mah ngadengin lagi. Kesel hayu ke aing balik baik. Sakit tuna teh, beli eda. Kesel aing mau salaman yang dia. Oh, ini bisa bodoh. Yang bawa teteh. Balik ke mana? Tadi itu ke imahna. Tadi teteh di sorangan teh. Serangan bae. Kesempatan gitu ya. Kesempatan naon buat. Lah teteh yang gitu baik. Kesempatan teh berapa ngerti. Ya orang tengah hati. Ih, sebelum ini lagi teh aja balik deui. Nah, nai mah kena paling kadia yang dia gemblong mana gemblong ini cenai. Gemblong. Oh. Tuh. Dia masuk stres. Woi, oh dia. Wei, Kalau aing udah ditonjok, cagar ja. Kakak ucai ya. di kamar peng nyaran. Bisa ampun ibu kau. Jam lah, terima gitu kan kena ini. Aduh somat. Lain ada kemudung gitu. Boy, kenapa dong? Dia gitu. Cing. Aing jeung aing karora. Jadi CS ke jam. Aing ngabujur pais. Lah buyur terus sih. Buat deui para deui aing Ninggal belut ya yuk. Kan juara kanan aing para wicing bukan cindi mah aing. Ulah kunjungan tata banyak. Orang deui aing bener. bener. Belum bener. Uga aing minum parun Aing dulu ka mana? Wah, ngabujur. Mungkin sing dulu. Pais aing tuh man. Mungkin bisa jeblut. Sudah mah, kalau kan aing tadi jeung kalah lumpang. Cara man, cara. Hormat ya. Cara. Hei, Kok tadi aku amat aing makin para uyang. Cara Cara mulai nyamnong mah. bagus aing. Cara aing. Ayo. Doi mah balik aing makan dia sampai tadi mah hubu. hei. Di hati teteh. Hei. Dan. Ngobrol biasa ya. Ih, mau mau terus biak we. Udah teh ta. Untuk sakit teh. Pukul mah teu nyaho. Berarti kita tetang dulu. Teu ngalak teu naeun sabenerna mah. Ngan eta bae kekurangan obat meureun. Can kabelikeun deui. Geus ge kumat deui kitu lah. 4 tahun, 4 jomblo. Obat jomblo heueuh. Ieu meureun frustasi ngade babaturanna. Eta bisa cari damonan bae ku teteh. Di omongan eta. Mah eta naon teh ngerti. Gara-gara eta dong tangadar gemblong tah. Ih, bating. Atuh kula dia omongan ada gemblong marah teh. Tahu gemblong di dahar kurang diomongan. Atuh urang mah ieu teh ya ngomongan ge. Kena kula di dia gula fitnah bae. Balik ya. Dan fitnah geus ieu. Teh ih. Bawa ya piring ya. Teu bawa hade kan. Ini mau. Ih, jadilah. Balik. Si kababawa aing meta adi aing stres na. Bedek enggeus eta geus kababawa eta stres adi aing. Ya kuari rada hulaleun kitu aing. Guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke? Tonton Terus film pendek-pendek ke Jong Ngebul. Oke guys. Dadah. Jangan kemana-mana ya.